Bismillahirrahmanirrahim. Kitab sholati tinggal ayeuna ngajelaskeun kana bab salat. Ari salat teh nyaeta kaabuskeun kana ibadah tapi ibadahna anu badaniyah. Jadi ibadah teh aya ibadah badaniyah, aya ibadah qalbiyah. Qalbiyah teh anu bangsa hate. Nah, mana anu leuwih hade? Anu leuwih hade nya, anu leuwih utama, anu leuwih hade antara ibadah badaniyah jeung ibadah qalbiyah itu hade kene ibadah qalbiyah. Gitu. Dibanding jeung ibadah naon? Badaniyah. Ibadah badaniyah mah jadi ibadahna badan. Katingalina badan. Dikeun salat, puasa itu kaabuskeun kana ibadah badaniyah. Zakat, munggah haji, umroh, tanu kitu ngaranna ibadahna ibadah badaniyah. Aya ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah mah seperti ayeuna urang ngaji, tah ieu ngaranna ibadah qalbiyah. Tafakur, ya. Mikir-mikir, nalar, mutalaah itu ibadah qalbiyah. Sebab bertafakur make hate ya. Atawa ibadah qalbiyah teh sapertikeun sabar, ta'i itu ibadah naon? Qalbiyah. Sabar, terus qanaat, waro. Nah, itu ibadah qalbiyah. Nah, ibadah badaniyah jeung qalbiyah hade kene qalbiyah tibatan naon badaniyah ya. Matak lamun dibere urang kasulitan, dibere urang ayeuna masyakat musibah eta teh lamun tiam sabar leuwih hade tibatan salat sunat. Jadi, lamun urang naon-naon, lamun urangna sabarna hade, lamun urang hatena sabar itu leuwih hade tibatan ayeuna urang ngalaksanakeun naon ibadah badaniyah. Nah, anu rek dijelaskeun di dieu teh nyaeta ibadahna ibadah badaniyah. Nah, ibadah badaniyah anu paling utamana nyaeta salat. Kitu. Ibadah badaniyah anu pang utamana anu leuwih hadena nyaeta naon? Nyaeta salat. Jadi dibandingkeun jeung puasa hade kene salat. Dibandingkan jeung zakat hade kene naon? Salat. Dibandingkan jeung ngaji umroh hade kene naon? Hade kene salat. Matak dina sarana dijelaskeun wahya afdalul ibadatil badaniyah ba'da shaumi summal haji summa zakati. Itu dina sarana dijelaskeun. Jadi salat teh fang hadena ibadah badaniyah. Yes, dah. Nah, anu rek dijelaskeun di dieu teh nyaeta salatna salat fardu, ya. Jadi salat teh aya salat sunnah, aya salat fardu. Salat fardu salat anu difardukeun, salat anu wajib, salat anu urang mesti ngalaksanakeunana. Lamun teu dilaksanakeun maka hukumna nyadoraka lamun teu dilaksanakeun. Ngan dina ibadah ingat deui bahwa dina ibadah badaniyah oge ieu dohirna kudu bener, hatena oge kudu naon? Kudu bener deui. Jadi dohir batin teh kudu naon? Kudu bener. Dohirna ibadah hatena henteu ngilu, maka hatena teu diatur dina bab ibadah, maka tetap ngan ukur syariat hukum moal nepikeun kana hakikat, moal nepikeun ka akhirat, moal nepikeun ka ngahasilkeun kana sawab kana pahala ganjar moal. Lamun teh mah urang ibadahna dohir wungkul henteu jeung naonna hatena henteu dibeberes, henteu karena pangeran, henteu karena Gusti, henteu karena akhirat, hatena tujuanna beda, maka salatna ngan syariat wungkul, luarna wungkul, jarona henteu naon? Teu ibadah.
bakal ngasilkeun aya buana ke di akhirat moal dah lohirna unggul gitu. Bisa ngasilkeun kana akhirat, bisa salamet keur di akhirat teh lamun hatena naon, lamun tujuanana dina salatna bener. Ari tujuan teh pan pagawean naon? Hate pan. Nah, maka anu rek dibahas di dieu teh nyaeta arek ngajelaskeun kana dohir, kain batin. Gitu nya kade. Jadi engke aya aturan dohir, aya aturan naon? Batin. Tah ieu teh arek ngajelaskeun kana aturan naon? Aturan dohir. Orang ngurus batin unggul, dohir unggul moal jadi, moal bisa. Sabab kudu sejalan antara dohir jeung naon batin. Moal nafikeun kana hakikat, moal nafikeun kana batin namun henteu melalui kana dohir. Was kieu urang ayeuna lapar ya. Bisa leungit lapar lamun naon? Lamun dahar. Tah, dahar teh syariat. Gitu. Anu bisa ngahasilkeun tina dahar eta ngilangkeun kana naon? Ngilangkeun kana lapar. Bisa hilang lapar lamun teu dahar? Moal bisa. Gitu. Tah tujuan urang dahar teh lain kana hayang dahar, tapi tujuanna ngilangkeun naon? Ngilangkeun lapar. Tah dina ibadah sapertikeun kitu. Jadi kudu balance, kudu saimbang antara dohir jeung naon? Jeung batin. Jadi moal nepi kana batin lamun dohirna henteu eueuhan dohirna moal nepi. Kuas bieu. Moal nepi kana lapar bisa hilang tanpa urang naon? Dahar teh ngajadikeun syariat supaya ngilangkeun kana lapar. Urang ayeuna geuring datang ka dokter atawa ngadahar ubar. Urang datang ka dokter berobat, urang ngadahar obat eta teh syariat wasilah supaya naon tujuanana? Supaya cager. Cing urang tujuanana nah arek silaturahmi ka dokter mere duit pan lain hayang naon? Hayang cager. Nah tujuanana urang ngadahar obat unggul, obat tujuan henteu. Pasti aya tujuan. Naon tujuanana? Tujuanana hayang naon? Hayang cager. Bisa cager lamun teh mah teu ka dokter atawa teu ngadahar obat? Moal bisa. Da eta mah naon? Syariat eta mah. Gitu. Orang ngadahar obat syariat, orang ka dokter syariat supaya orang ngajadikeun cager. Moal bisa cager lamun teh mah tanpa ayeuna urang ngadahar obat, tanpa urang ayeuna datang ka dokter tah eta teh ruang lingkup ranah syariat. Tah ieu ge sama. Urang salat teh eta syariat. Dohir sabab luari. Itu bisa ayeuna urang cager, bisa ayeuna urang seubeuh, bisa ayeuna urang hilangna lapar lamun tujuanana bener. Nah, dina ibadah sapertikeun kitu, urang salat tujuanana bener, maka bakal jadi bakal salamet ieu urang naon teh salat teh. Nah, jadi anu dak dijelaskeun di dia urusan hakikat, urusan batin lain. Ieu rek ngajelaskeun kana dohir, aturan dohir. Kumaha aturan dahar? Kitu daharna. Lain tujuanan, lain ngilangkeun abana lain. Kumaha aturanna urang ngadahar obat? Pan aya aturanana. Ulah ayeuna obat sakebet kabeh di kumaha? Di dahar atau overdosis meureunna. Aya aturanana. Ka dokter urang berobat pan make naon? Make aturan. Tah itu ngaranna aturan syariat, itu aturan dohir. Nggak orang teh nggak jelaskeun kadinya iya teh gitunya teh nggak jelaskeun aturan dina salat. Yes, ayeuna urang caritakeun aturan dina salat, moal nyaritakeun kana batin ieu mah da lain beda naonna beda ranahna gitu. Ranah ayeuna rek ngajelaskeun kana batin mah ranahna dina ilmuna dan ilmu fikih, ilmuna ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf teh keur ngatur kana masalah naon? Masalah hate, ngabebereskeun hate. Tasawuf teh kan bersih, keur ngabersihkeun kana
kana hate. Kitu supaya bener tujuanana. Lamun tadi mah dahar tujuanana supaya naon? Supaya ngilangkeun kana lapar. Tah, akeun ngabersihkeun tujuan dahar teh lain karena tujuan keur ngilangkeun lapar. Lain karena dahar teh hayang we urang hobi tah ieu naon? Salah. Sabab naon? Beda tujuan. Gitu. Jadi tujuanna kudu ngilangkeun kana naon? Apa tah itu akeun ngabeberes kadinya. Lamun tasawuf mah keur ngaberesikeun. Tangga sakadieu deui nya. Jadi anu dak dijelaskeun di dieu nyaeta aturan naon? Aturan dohirnya syariat. Faradallahu ta'ala ala hadzal ummat. Gusti Allah mardukeun ka umat Kangjeng Nabi dina sapoe saeuting teh khamsa shalawatin faqat kana 5 waktu salat. Ya. Jadi umat Kangjeng Nabi difardukeun, diwajibkeun ngalaksanakeun salat 5 waktu. Ieu syariat, kadanya syariat ieu. Nah umat Kangjeng Nabi wungkul anu diwajibkeun kana salat henteu. Memeh Kangjeng Nabi oge sama aya syariat, aya salat. Ngan beda aturanana naon? Beda. Gitu. Tah, tingali dina sarahna nya, dina sarahna iya tuh. Walam tasami hadhil khamsu li ghairi nabiyina. Hatta kumpul ieu salat anu 5 waktu. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya, hatta kumpul ieu waktu salat anu 5 salian dina salian nabi urang. Gitu. Jadi salian ti nabi aya salat, salian ti Kangjeng Nabi, nabi-nabi anu sejen aya salat fardu aya, tapi henteu kumpul kabehanana. Gitu. Jadi salah sahijina. Terus gen gara tuh. Fal hasil kesimpulanana anna subhali adam min ghairi khilafin sanyana ada salat subuh eta teh pikeun Nabi Adam tanpa aya ikhtilaf, tanpa aya perbedaan. Tah, lamun Nabi Adam jeung umat nama anu fardu teh salat subuh hungkul. Eueuh salat tohor, eueuh salat subuh tah Nabi Adam jeung naonna? Umat-umatna eta ngaranna syariat Nabi Adam berarti. Gitu. Jadi syariatnya beda-beda. Syariat Kangjeng Nabi kieu, syariat Nabi Adam kieu, syariat Nabi Ibrahim kieu, itu beda-beda. Tapi akidah mah sama kabehanana. Namun akidah nya tiba heula oge akidah mah kumaha? Sama. Anu beda mah naon? Syariat anu beda-beda. Nah, mata cek di dieu nya. Lamun salat subuh eta mah syariat Nabi Adam jeung umatna. Wa zuhru li Daud, lamun salat zuhur eta mah syariat Nabi Daud jeung umatna. Wa qila li Ibrahim jeung dicaritakeun eta teh Nabi Ibrahim syariat Nabi Ibrahim salat lohor nya. Dicaritakeun bahwa Nabi Ibrahim syariat Nabi Ibrahim nyata salatna salat duhur anu difardukeun teh. Wal asru li Sulaiman, salat asar mah syariat Nabi Sulaiman. Wakila jeung dicaritakeun Yunus, dicaritakeun Nabi Yunus, syariat Nabi Yunus dicaritakeun salatna salat asar wungkul. Wakila jeung dicaritakeun Nil Uzair, pikeun Nabi Uzair. Nah, salat asar itu syariat Nabi Uzair. Wal maghrib jeung salat maghrib ni Isa pikeun syariat Nabi Isa. Lamun salat naon? Maghrib nya. Wakila dicaritakeun ni Daud salat maghrib mah syariat Nabi Daud. Wakila jeung dicaritakeun dari Yakub pikeun Nabi Yakub. Nabi Yakub syariatna salatna salat maghrib wungkul. Wal isya jeung ari salat isya li Musa eta teh pikeun Nabi Musa, syariat Nabi Musa wajibna salat isya wungkul. Wakila jeung dicaritakeun li Yunus syariat Nabi Yunus. Wakila jeung dicaritakeun Nabi Yina pikeun Nabi urang sadayana. Tah jadi ieu nya aya anu wajibna teh sawaktu, aya anu 2 waktu gitu. Henteu nepikeun ka kumpul kabehanana.
syariat-syariat Nabi salian ti Kangjeng Nabi. Nah, ketika syariat Kangjeng Nabi maka eta anu kabehana dikumpulkeun kabehanana. Ya, eta syariat Kangjeng Nabi mah kumpul kabehanana nya tak kumpul waktu naon waktu salat anu lima ieu dikumakeun diwajibkeun. Setelahnya mata cek di dieu duhur, asar, maghrib, bisa jeung subuh eta anu naon anu wajib. Wala tajibu ila alal muslimi henteu wajib itu salat kecuali ka jamaah anu muslim. Berarti jamaah kafir wajib salat teu wajib salat jamaah kafir mah ya. Kumaha lamun abus Islam maka ngajadikeun kifarat kana dosa kabehanana teu kudu dikodoan. Namun abus Islam. Jadi aya mualaf ieu nya. Aya jamaah kafir asli, imma kafir asli abus karena agama Islam maka nya salat-salat anu memehna teu wajib dikodoan. Itu bahkan seorang mualaf itu sapertikeun budak anu karek lahir dorakana bersih keneh. Can aya naon doraka. Itu naon mualaf. Itu madak mualaf sunat dipenta doana ka mualaf mah sabab mualaf mah masih keneh naon bersih tina doraka. Mualaf mah ya jadi teu kudu kumaha teu kudu dikodoan salat-salat anu memehna da teu kataklid jamaah kafir mah kecuali lamun lain kafir asli. Lain kafir asli teh jalma murtad. Tah lamun jalma anu murtad lain kafir asli. Da aslina oge lain naon? Lain kafir murtad mah. Pa murtad teh asalna Islam, kaluar tina Islam. Nah, geus kitu balik deui tanu kitu ngaranna murtad begitu ngaranna. Jadi murtad teh kaluar tina kaislaman. Hilamun hiji waktu balik deui kana agama Islam, maka salat syariatna, salatna, puasana kabehanana wajib dikodoan. Jamaah naon mah? Murtad. Hilamun jalma kafir ye, jalma Islam. Terus keluar tina kaislamanana, berarti murtad ye. Murtadna misalna 2 tahun nya cicing dina kang murtada misalna cek eta murtad teh kalau ieu parah misalna teh ketika murtad teh abus deui kana Islam ketika abus deui kana Islam maka eta anu 2 tahun salatna wajib dikumaha wajib dikodoan anu 2 tahun teh termasuk puasana itu wajib dikodoan sabab lain kafir asli nyata murtad dia. Mata cek dia teu wajib salat ka jamaah anu kafir itu teu wajibna ka jamaah anu muslim. Al baligi terus anu naon? Anu balik, kudu balik, wajib ka jamaah anu balik. Anapun budak leutik eta mah teu naon? Henteu kataklif. Lamun budak leutik wajib salat budak leutik teu wajib. Ngan lamun dia mah salat halusnya halus atuh eukeur naon? Eukeur ayeuna ngabiasakeun. Gitu. Supaya engke ketika geus kataklif geus naon? Geus biasa. Matak aya aturanana keur budak. Nya. Lamun 7 tahun nepikeun ka 8 tahun, 10 tahun itu ku urang ku kolotna wajib dititah. Ya 8 tahun di samping dititah namun teu ngalaksanakeun maka wajib dicepret itu aturanana keur ngurus naon keur ngurus budak itu supaya naon supaya ngabiasa yes al akili kudu naon deui kudu berakal tah wajib salat teh lamun berakal lamun teu berakal maka henteu wajib salat henteu berakal teh akan eueuhan atawa majnun atawa anu gelo bisa anu gelo bisa deui ayeuna urang hilang akal pertikeun pingsan nah teu wajib salat berarti nu pingsan teh salat gitu ya pertikeun ayeuna teu inget teu eling-eling teu aya wajib naon salat da naonan akalan at-tahiri minal haidi wan nifasi tuluy kudu suci tina haid jeung nifas lamun keur awewe lamun keur awewe kudu bersih tina haid jeung nifas berarti lamun keur haid keur nifas maka teu wajib salat
Bada dukhuli waqtiha tuluy wajib lamun geus abus waktu salat. Ya, matang ke di dieu bakal dijelaskeun batasan waktu salat. Batasan waktu duhur teu mimiti ira nepikeun ka iraha. Batasan waktu asar teu mimiti ira nepikeun ka iraha. Tangke di dieu bakal diguma, bakal dijelaskeun waktuna. Geuslah sementara sakitu heula nya, engke tinggal ngajaskeun kana waktu-waktuna. Heula sakitu. Wallahu a'lam bishawab.